Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Patepang, wilujeng wayah kieu, wilujeng ngajalankeun sadayana aktivitas, wilujeng ngajalankeun sagala padamelan anu nuju dilaksanakeun ku urang sadayana. Kumaha pamirsa, kabarna sarehat? Alhamdulillah upami sadayana sarehat eta anu dipikahoyong ku urang sadaya. Simkuring dongkap deui nyaeta bade ngalajengkeun dongeng anu kasimpen dina dinten kamari. Biasa acara ieu disuguhkeun kangge anu nuju istirahat, anu nuju barang damelana sami. Mudah-mudahan sadayana dipasihan kesehatan, sehat lahir, nasihat batin. Eta dipikahoyong ku urang sadaya. Atuh hilap ngahaturkeun nuhun kanu parantos ngadukung, nge-like atanapi nge-share channelna Bintang Carita. Mudah-mudahan sadayana anu aya dina channel simkuring ieu sadayana tiasa dimaknai sareng sadayana tiasa janten panghibur kangge sadayana. Atuh ngaturkeun nuhun kanu parantos masihan cipi dongeng ieu nyaetana kersana Engku Malasari anu dicandakeunana ku simkuring nyaeta Mang Adul anu dina channelna Bintang Carita. Mangga pamirsa urang majeng kana anu bagian kadua nyaeta cariosna atanapi anu nyanak judul Duriat. Mangga urang ngalajengkeun deui carios anu salajengna. Harita Jalil di tepas imah keur mikiran bahasa indungna anu nanya dek iraha boga batur hirup anu padahal Jalil ge hatena mah geus hayang hirup ngarabi atawa ngabina hirup rumah tangga sapertikeun pamuda-pamuda sababadanan. Jalil anteng ngalamun bari Jalil teh pikiranna mah ngalayang nyaeta ngabayangkeun asih wanoja basajan geulis jeung sakitu someahna anu cenah cek batur mah bisa ngobrol jeung kembang. Kacaturkeun asih nu keur dilamunan ku Jalil harita keur mantuan indungna di dapur nyaeta keur masak. Harita indungna ngamimitian cacarita di dapur bari masak teh. Cek indung asih, hidup teh geus dewasa, geus waktuna aya anu mileuleungkeun atawa aya nu miharep. Kitu bahasa indungna Nyi Asih. Asih oge nemal saeutik. Bari maneh teh seuri koneng. Nah, tami jodoh abi geus aya, ke oge bakal datang ngurunyung sorangan. Asih nemal bari heukeuh bari mesem. Harita keur uplek ngobrol kurunyung Kang Soleh nyaeta bapana Asih anu karamulang ti masjid tos salat asar.
Assalamualaikum. Meh bareng asih jeung indungna nemalan anu uluk salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Harita asih jeung indungna nyaeta nemalan anu uluk salam. Kencangna carita asih indungna jeung Kang Soleh geus beres dahar. Harita ngariung di papalyun. Kang Soleh nanya ka asih, "Nyai, kade tong kajongjonan lalagasan teh. Bapak geus hayang mangku incu," ceuk Kang Soleh. Anu nanya ka asih ulah heula teuing nyorangan. Manehanana geus hayang mangku incu dina carita ieu di luhur teh. Asih kur tiba imut. Jawabanna sarua cara ka indungna. "Bapak, kami jodoh abdi geus aya, ke oge bakal datang ku sorangan." Kitu teh mana asih. Saeutik ngan ukur nemalan engke oge bakal datang ari geus aya jodohna mah. Kang Soleh nemalan ka asih, "Ari Bapak mah kur sakadar ngelingan. Bisi Nyai kajongjonan hirup sorangan." Teu lila ti harita kacaturkeun di masjid teh geus aya anu azan magrib. Tandana waktu nyaeta geus magrib, geus arek diganti waktu beurang ku waktu peuting. Caritana geus beres salat. Anu harita Kang Soleh teh geus balik deui ka imah sarta nyarita ka asih teh, "Nyai, Bapak mah kur malikan bahasa anu tadi beurang anu waktu diobrolkeun. Kade Nyai teh ulah kajongjonan teuing hirup sorangan. Nah geus aya ku anjeun anu kapilih keur pibatureun hirup atawa anu geus datang ka anjeun." Asih nemal. Can Bapak, mudah-mudahan pijodohan abi teh anu tiasa nuntun abi kana hirup atanapi tiasa mapatahan ka diri abdi, khususna marurang kali abdi sareng tiasa janten imam kangge abdi. Gitu cek bahasa asih. Sangat bermakna lamun cek bahasa gaya nama bahasa asih teh. Nyaho gari kitu mah atuh Nyai. Mudah-mudahan anu dipik kahoyong ku anjeun sing kalaksanakeun nyaeta pingin jodoh teh anu saiman sareng satakwa nurutkeun ajaran urang kitu Nyai. Tah caritana geus ngobrol jeung Nyi Asih. Nu ditungtungan ku Alistir. Sakitu penginten pamiarsa sekilas dongeng anu ngababar atanapi nu nyerak judul Duriat. Medugi ka Asih ngobrol sareng bapakna, anu bapakna nanya ke Nyi Asih iraha rek boga batur hirup.
iraha rek aya anu datang ka imah Kang Soleh teh geus hayang mangku incu carita di urang. Mudah-mudahan carita nu salajengna antawis Nyi Asih Kang Soleh sareng sadayana utamina Jalil tiasa dicanak maknana tina cariyos ieu. Mudah-mudahan kanggo anu salajengna nyaeta bagian katilu tiasa dipedar deui simak. Sakitu bae ti sim abdi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.